Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nace dina channel Nace Tiluje. Kumaha para wargi dararama. Mugi atunya sadayana sing aya dina kasehatan tur kasalamatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ayeuna pribados bade naraskeun hancagarapan dongeng Sunda nu jejer carios nyaeta Perang Bubat karya Bapak Yosef Iskandar. Urang sami-sami ngaturkeun nuhun ka mantena oge urang sami-sami ngajejak doa ka mantena nu parantos mulihna ka jati kulangna ka asal mugia mulihna teh sing mulih ke tempat nu dirimbunan ku rahmat pitulung kalayan ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke karunayanana mugia sing dipaparin kesehatan tur kabagjaan salawasna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong teh kana waktos urang teraskeun deui ieu lalakonna nya dongengna nu jejer carios Perang Bubat dina episode 7 kamari teh nuju nyarioskeun kaayaan di Majapahit. Ayeuna urang teraskeun nanging sateu acan dilajeng pribados sakumaha biasana saja nyuhunkeun bantosanana kanggo di subscribe, di like, komen sareng di share. Caga tuh supados teh nyangkolong teuing kana waktos mangait kana wanci urang geura kawitan wilujeng ngadangukeun. Urang tunda lampahna anu keur di Karaton Majapahit. Ayeuna urang caturkeun bae rombongan tis nagri Sunda. Sok watir ari mamawa urang darat teh ceuk rakean nakoda bule bari ngareret ka Ki Panghulu Sura. Da kunaon kitu? Tembak Ki Panghulu Sura bari nyareng. Eta we atuh tangka papahare geuning. Tembak rakean nakoda bule papahare naon? Ki Panghulu Sura meleng. Nyeta eta geuning anu ewe kitu ning ongkek mun disikasarkeun mah. Tembak rakean nakoda bule bari tuluy nya kakak. Dia mah kakolo teh bet ngajak bebenjon geuning. Ki Panghulu Sura ngagebes ka rakean nakoda bule. Dia mah kalah ka ngageuh-geuhkeun lain hug bere jampena bener mah nya. Ki Jurwastra harita milu nempas sapuguh manehna ge ngarasa kasindiran. Nah atuh lain ti memehna ieu deuk barang penta jampe mah ceuk rakean nakoda bule malihkeun bari nyerengeh. Lah barina ge jigan heueuh bae geuning eta pas lagu lempang mah dia ge ripuh ceuk Ki Panghulu Sura curugna tangka ngacir-ngacir we lempeng pisan kana irung rakean kuda bule. Nya di ripuh mah moal kungsi tepi ka dieu atuh rakean nakoda bule harita nembalan. Nah tuh tadi bet loba runda iri kekituan teh geuning manehanana bari pepetak rorandegan tah loba rorandegan batan lempangna sok Ki Jurwastra mairan. Nah tetaralik kana pemandangan nagri Majapahit sanggilang sakitu pika elokeunana geuning. Loba rundag-randeg sote kami mah panempoan pamandangan heula ceuk rakean nakoda bule eueuh nakis panuding ti Ki Jurwastra. Leuh marukna meureunnya teh ditelek-telek ku kami moal nya nempo pemandangan bari ngahegak itu oek tebina pisan ti kuda wanci isuk-isuk
eta renghapna meuni gegebosan jiga orai dek macok atuh rek kumaha resepna ari eungap wae mah eungap mah kade nempuan pamandanganna ge moal geunaheun caletuk ki panghulu sura jeung ki juru wastra papahare seuri tangka ka Ciramai. Tunda lampah eta nu keur silih gonyak silih heureuyan ayeuna kacaturkeun ambu pangasuh jeung mojang-mojang lain. Aduh, geus murag deui bae tayoh mah. Ceuk ambu pangasuh bari kota tangko teteng. Naon teh atuh ambu? Hiji mojang mairan bari beberes manehna teh meresan pakean. Eta sisig, aing mah jeung geus murag deui bae. Temal ambu pangasuh harita bari katingali ku tutangko teteng culang cileung. Ari eta naon? Cek mojang sejena bari nunjuk kana luhureun jukut. Ieu geuning heueuh. Cek ambu pangasuh bari mulung guruntul nu hideung semu coklat. Wah, diselapkeun deui kana antara huntu jeung bibirna. Geus kitu, ambu pangasuh nuluykeun deui gawena. Ambu pangasuh ngahuleng bari reuwas. Sisigna dicomot tina bibirna bari tuluy ditelek-telek. Jurig sia, geuning ieu mah hileud ki kiri. Alah, yeung kumaha atuh ye? Golepak. Harita ngagolepak bae ambu pangasuh kapiuhan. Jerit, mojang-mojang nu aya di dinya miluting jererit. Teu lila rob. Jalma-jalma tungkep ka palebah kemah ambu pangasuh. Paek pok raeng tatanya. Ceuk itu ceuk ieu teh aya naon. Hiji mojang nerangkeun bari bibir jidigan ngadenge kitu. Najan bari tuluy narulungan ambu pangasuh lolobana mah kalah akei-akeyan we seuri. Tuh nya tong anu dina kieu na gitu pribados ieu ngaosna kalah ka hoyong gumujeng eta ku si ambu. Ambu urang teraskeun deui nya. Urang tunda heula tampahna ieu si ambu pangasuh nu keur pada ngagugulung. Ayeuna urang caturkeun Bayangkara Balamati nu keur paguneman catur jeung pada baturna. Aduh kami mah saling ngelung ieu teh nyaho kaler-kaler acan nu mana kaler mana kidul nya euy. Ceuk hiji Bayangkara Balamati bari nilepan jubah bodasna. Abong nya di lemur batur nya euy. Temal Bayangkara Balamati sejena milu mairan. Wah, kacidahinana euy. Pasebut we Bayangkara Balamati tapi teu nyaho kaler-kaler acan wirang cek kami mah euy. Cek Bayangkara Balamati harita nu keur nangkep tuur. Dengekeun. Mun dia ngaku mulia, cek dia mana ari kaler. Cek Bayangkara Balamati nu ti heula nyarita. Itu ningali itu deui. Tuluy itu, tah itu ge sarua. Tembal Bayangkara Balamati anu nangkep tuur teh harita nunjuk ku ngapok-pokna angin opat madhab teh sirikna ditunjuk. Nah, geuning bet loba. Wah, geus pasti salah sahiji mah moal mencog da. Di antara opat madhab eta bakal aya hiji anu jadi kalerna. Tembal Bayangkara Balamati harita manehanana tiis maksudna mah heureuy. Sedengkeun nu sejena mah harita teh jadi kapiasa. Tunda lampah eta Bayangkara Balamati nu keur silih gonyak ayeuna kacaturkeun prajurit-prajurit anu keur paguneman catur. Aduh, kada saripuhna awak teh.
Cek hiji jurit sagara bari lalangkarakan manehna jeroeun kemah. Ripuh haon bila kadar gear kurah ieu manemang jangan tambang. Tembal baturana ari sakadar ngenyangan tambang mah teu karasa ripuh kami teh, tapi mun peujit nu ngenyanganana aduh asa mulilit euy. Tembal jurit sagara bari mencetan beuteungna, wayahna boy ieu mah euy, poe isuk ge sabatae lamun teu luyu ta bibir. Baturana ngababara, tuh geuning nu ieu tuh ngandeuran tuh. Cek hiji jurit sagara nu diukna deukeut lawang kemah bari nunjuk harita teh manehna kejauhna. Ti lebah jalaneun temong aleutan beuki deukeut beuki tetela. Aya nu nanggung, aya nu nanggeuy, aya nu ngelek. Jurit sagara nu aya di eta kemah tangkarong hok kawas kamarang bari jieul tina sayangna. Lah jurit sagara nu peujit koreseun teh neureui ye Cidu. Rahasia tulus bibir kami lunyu ku gajih euy. Cek jurit sagara nu lek diuk lek deui neureuyan Cidu. Ayeuna urang caturkeun Prabu Maharaja Linggabuana. Wengi ieu mah Gusti Prabu saparakanca langkung saena mareureuh heula Gusti. Ceuk patih Lembu Peteng parisila mendeko hareupeun Prabu Maharaja Linggabuana di kemahna. Jadi Sri Maharaja moal mapageun poe ayeuna maksud hidup Prabu Maharaja Linggabuana rada keru. Alah poe isuk mah samemeh Sri Maharaja mapageun ka ieu pasanggrahan nurutkeun pamenta Mahapatih Gajah Mada kudu aya utusan ti dieu cenah Gusti. Nu sakirana bisa kitu diajak badami. Ceuk patih Lembu nu pakulitanana memang nandingan peteng na peuting balas sering kapentrangan ku cahayana beurang. Kuduna mah Mahapatih Gajah Mada atuh nu pangheulana nepungan ka kami teh mapageun hadena mah ka dieu. Ceuk Prabu Maharaja Linggabuana bari manehna tuluy ngarengha, nyata Mahapatih Gajah Mada teh kacida keur paciweuhna sabab lain bae jadi kokolot pamangkuk karyaan tapi paciweuh nguruskeun oge eta upeti-upeti ti nagri-nagri Pataluka nagri Majapahit Gusti. Patih Lembu Peteng harita geuwat ngilungan nya ari kitu mah dalah dikumaha keun soal utusan rek dibadamikeun heula. Oge kami teu poho nganuhunkeun ka dieu. Nu kapapancenan jadi lulugu panganteurkeun kadaharan katarimakeun pisan Kipati. Patih Lembu Peteng mando pisan ka Prabu Maharaja Linggabuana ti nagri Sunda. Tunda lampah eta Prabu Linggabuana ayeuna urang caturkeun Putri Citra Resmi nu keur paguneman catur. Kami mah sainget bae ka si bungsu ambu. Ceuk Putri Citra Resmi ka indungna. Nya geulis tada teuing meureun cuang cieungna. Tembal Prameswari Dewi Laralingsing. Beuki deukeut ka pisalakieun asa beuki teu puguh rarasaan ambu. Ceuk Putri Citra Resmi bari lu manehna tungkul. Adatna eta mah geulis ambu ge baheula pan kitu. Prameswari Dewi Laralingsing ngupahan. Ayeuna urang caturkeun deui di tempat sejena para rakean keur paguneman catur. Sugan teh euy tuh panas nyongka bikieu nya hawa Majapahit teh. Rakean Senopati Yuda Sutrajali bari ngibring-ngibring jubahna.
atuh buka we jubahna kilancek, cek rakean mantri usus bari miheulaan ngalaan jubah bodasna dituturkeun ku ngalaan baju jerona. Kumaha lamun ditarurutan ku anak buah urang euy, cek rakean Senopati Yuda Sutrajali. Keun bae, maranehna ge atuh da sarua we meureun haridangeun jiga urang-urang. Tembal rakean mantri usus bari tuluy ngagoloyoh kana emparan jeroeun kemahna. Kamana ari rakean nakoda bule nyoy, cek rakean Senopati Yuda Sutrajali. Kacai heula pokna mah da disaur keuyeub tadi teh, tembal rakean mantri usus bari panona leleyepan. Tuda tu kira-kira di dahar teh meakeun batur si eta mah. Heuh nyeta, tembal rakean mantri usus. Tapi kaharti kita katempo pisan gawena, komo basa parahu urang ketebak angin tarik mah euy. Manehna meni paciweuhna urang onaman ngan ukur ngalalajoan tadi ge euy teu bisa kumaha, cek rakean Senopati Yuda Sutrajali bari ngudara jubahna. Rakean mantri usus jempe harita teh teu nemalan. Muji euy kana katapisan jurit sagara, teterekelan kana taraje tambang teh maningan sagurawil we euy. Padahal eta ilmu lamun diterapkeun ka Bayangkara bala mati, waduh alus euy. Latihanana kudu dileuweung jigana. Cenah dialajar naik ke mah euy kana areuy. Kumata mun panyate can hees. Hanas kami ngecebrek bae, cek rakean Senopati Yuda Sutrajali bari nepak pingping rakean mantri usus. Rakean mantri usus curing hak kagentak. Aya naon kilanceuk? Panyate mane can hees, hanas kami hayoh bae ngecembreng ngomong. Rakean Senopati Yuda Sutrajali kurawed keuheul. Taluh kejo tayohna mah kilanceuk, cek rakean mantri usus bari reup deui we harita teh peureum, les bae manehna pules. Pasanggrahan supak mayak alun-alun bubat, diranggem simpena peuting, bulan di langit kalimpudan mega bodas ayang-ayangan, cihcir peuting patemalan jeung cari cangkas, koreak ting koceak disengakan ku kukeuk nabu. Prabu Maharaja Linggabuana nyileuk keneh, nangkarak neuteup langit kemah. Prameswari Dewi Laralingsing geus tibra, kitu deui Putri Citra Resmi. Ngan sakapeung sok ngulisik semunu guliga, pikiranana mangpeng jauh kadayeuh kawali. Breh beungeut anakna nu bungsu, rengkak paripolahna narembongan, seblak hatena nyeblak. Breh adina Mangku Bumi Bunisora Suradipati, kadenge nongtoreng papatahna, nu bakal disangahareupan ku Raka Prabu, lain urang Majapahit unggul tapi ratu-ratu ti sakuliah Nusantara. Sabab moal pati-pati Mahapatih Gajah Mada ngondang ratu-ratu sanusantara. Mun eueuh maksud-maksud tinangtu keur kapentingan negeri Majapahit. Tapi piraku rek niat mah tiba heula. Nagiri Sunda teh nampeu pisan, eta kitu pedah aya tatali ku kulawargaan. Nya jika nama mun teu kitu geus tangtu nagri Sunda nu bakal pangheulana dirajah ku Majapahit ku Mahapatih Gajah Mada. Das inyana ingeteun kana tatali karuhun nu geus ditangtukeun. Nah, geus bisa Mangku Bumi Bunisora Suradipati nyinglarep kapamalian karuhun. Muga-muga bae sing bisa.
pan manehna teh purohita tahapan satmata asa piraku ngareret ka Putri Citra Resmi nu keur tibra temong pamuluna nu polos deudeuh teuing anaki hampura ama mun tea mah ieu lengkah teh salah pancen dia lain ngan sakadaran nedunan pamenta bre Majapahit pikeun dijieun Prameswarieun tapi boga hareuti nu mandiri pikeun kapentingan pamora nagri Sunda. Muga-muga bae yang sedan iskala di Mandala Balai Agung marengkeun geulis. Ras inget ka para pangagung jeung pangiring-pangiring liana. Kapirengna teh asa seje. Pangpangna lebah ocon banyol sempal guyon asa kaleuweuhi. Eta mah ceuk rarasaan bae meureun pikir manehna. Totonden rek manggih ka bunga. Beuki peuting beuki dulu implenganana. Kasomah-somah nu tadina teu pati kapikiran Darya. Peuting harita bet asa tarembong hirup umbuhna, tarembong tumarimana. Barang kitu aya sora. Sora koreak ngaliwat hateup kemahna. Gusti nu Agung. Prabu Maharaja Linggabuana ngarenjak. Bari tuluy mapatkeun jampe pamake parancah panyinglar tulak bahla. Meh sapat sapeuting jeput Prabu Maharaja Linggabuana teh teu sare. Dina ngalenyapna ge ngan salenya. Kaburu kageuingkeun sora kongkorongok hayam jago jeung kageuingkeun kunu ngaralacai. Ngeusian jambangan nu teu pati jauh ti kemah. Cak episode 7 dina jejer carios perang bobat urang dugikeun heula ka dieu. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun ka episode 8. Hatur nuhun kanu parantos nga-subscribe, nga-like sareng nga-komen oge nga-share. Hatur nuhun sakali di hatur nuhun. Hapunten tina samudaya kaluputan mewah kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.